Itu celengan mundesian lumayan ya. Yang beli laptop yang diajar. Hem, eta maneh teu puyang gitu macana buku. Wah, orang mah geus jadi hobi ya memang. Lumayan nih yang nambah wawasan deh. Siap lah kemun maneh. Mudah-mudahan maneh sukses ya. Amin ya Allah. Mun sukses ulah poho ka urang lah. Siap lah piraku man lah. Siap lah. Tapi eta maneh kunaon asa beda pisan ayeuna mah. Henteu man lah biasa wae. Lah, asa beda puku ayeuna mah. Jujur we. Kayak mun kada kaduga mah ku urang berenang dibantuan ieu. Iya, orang teh ayeuna teh kerada bingung geuning. Ya karena deui emang no. Orang teh butuh laptop yang diajar. Terus lek kumpul gitu, tapi orang bingung nih duit nanti mana. Meuli atuh. Tah justru eta masalahna, urang teh ayeuna teh keur teu boga duit. Mohon boga duit mah ti kamari ge geus dibeli geuning man. Oh, eta. Heueuh, kumaha ayeuna urang menang duitna nya euy. Kieu we ayeuna mah, tapi ulah eraan manehna. Kumaha eta? Uang ngajualan rongsok, tah ke uang dijual, lumayan menang duit. Tah hayu tapi rek iraha ieu. Kewe atuh burit. Ka urang nyamper. Oh nya tuh, tapi engke nyampernya ka urang. Siap. Tuh ngomong aing. Warung mah beli ditu ah. Sanunya ke warung, ke batu. Alhamdulillah. Kak Rohim sugan aya. What is good for Sophie? Assalamualaikum, Him. Waalaikumsalam. Man, Ayo Him atas siap teh. ayo insyaallah siapan. Ayo siap. Kela tur nah buku oh. Besok. Ya, kalau nunggu saya dua. Oh, ayo tuh. Nanti. Wah, lumayan Him menang coba euy. Iya, man. Alhamdulillah. Atuh ieu suang bagi dua, man. Alah, kopi jang mana jang ngumpulkeun meuli laptop. Wah, urang teu man. Lah, keun bae. Ya tuh nuhun pisan ya, man. Lah, keun bae atawa isuk uang bulungan non sampah deui meh tareh menang loba duitnya jang ngumpulkeun laptop. Ayo wae, man. Ngan isuk mah rada berangan geuning. Urangna rek diajar heula. Yo, atulah siap. Urang ngarek balik lagi Oh, sore euy. iya nuhun pisan ya. Lah, siap. Yuk. Yuk. Alhamdulillah. Jika Rohim kebenaran sampurkeun we ah. Him, terus di mana? Sep tos mulungan rongsok ning ti ditu. Asep mulih ti mana? Oh, abi teh tos ameng karesel, yang ameng. Hayu atuh di bumi Ohim ditu. Atuh sonten pada ke masjid. Oh, nya atuh sok mangga Sep. Usahanya. Siap yuk. Ah, Bulan, ada anjing mau ke mana?
Sep, anjing teh, ahim teh pada mulungan rongsok yang dijual. Ari Asep kuno ngiring. Wio Sep, tapi anjing kabumi ahimnya jam salapanan. Oh, mun siap. Yuk. Pak. Pak. Abi beda wilanya Terus nonton Alhamdulillah, Jang. Mana lu ngomong ya, Jang? Kampung bisa rembah aja. Alhamdulillah ya Allah. Untung ayeuna geus masa new normal. Jadi perekonomian lancar lah. Ayo Pak RT, di mana Pak? Cium nih guys, ngider. Bibi yang asa itu ninjang terus keliling. Mereka maning terus nyana karung. Biasa badai belum rongsok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keula Pak, sianu maot. Oh iya Pak, pada ka warung heula maya sametan. Keula Pak sianu maot. Assalamualaikum. Assalamualaikum Him. Waalaikumsalam. Mang, gimana dia tuh? Siap. Ayo aja lah. Kira tuh orang yang bukunya ke jero biasa. Ayo Jo. Mulai dia. Ayo teman. Ayo lah, gaskeun. Assalamualaikum. Wayah kieu aing can mangidahar. Lila aing bisa kelaparan begang kieu. Kumaha carana aing ieu aing dahar. Wah. Dia aya budak mau misting euy. Hah. Bikin nomplok. Mau neta? Mana, Mang? Iya, Oh, iya Mas Sangu. jeung urang. Iya. Him, Kak. Itu juga loba sampah Jigana atuh ayo sang samperkeun. Ayo. Tuh, Him di dia mah loba lumayan. Atuh ayo sang kumpulkeun. Ieu mah bikin nomplok euy. Oh, siap. Jana menang loba ieu mah. Coba hajig.
Ayam nang loba yang duitna. Alhamdulillah nyaman. Atuh kumaha aya rek bagi 2D. Ah, sok we jang kumpul. Nah, orang tengenah kamari geus teu dibagi 2. Nah, baik. Kana mah mending kana istirahat teh heula. Nya tuh, ayo nuhun nya. Siap yuk. Capeknya mah. Ada buku lima dah. Wih, sore aja. Aduh anjing. Kemana nyangan duitnya ya? Sore kieu aing can menang duit. Ini kena usahain ini. Ayo baru udah keres sarare. Waduh, aya duitan nih. Tapi anjing ieu budak karunya wae euy. Lamun di bawah kabeh mah. Ayo, udang. Duit mana tinggal di Otik nih? Iya, kemana nya duit ya? Ah, berarti nggak main maling ya mah. Itu udah kalah kesarean orangnya. Oh, Jam seberapa nak? Ah, jam 4-an malah. Duh, ampura mau salah orang kesareannya aduh. Lah, mereka teman can aya milik urang we. Geus we sabar kege geus aya milik mah meureun aya deui kagantian. Oh, atuh kumaha ya mah. Balik we man lah geus burit isuk dewe. Bae balik. Ikhlas urang mah meureun kege kagantian nya. Siap atuh ayo lah. Ayo lah. Sore Udah kesarean udah. Wah, itu sih guys si Rohim anjing sahamu nih akrab gitu weh. Wah, benar ya mah weh. Wah, si Rohim teu nyangka nama geus poho jiga nama ka urang euy. Sangkilang baladan balad sakola geus teu poho awas ya pokona. Sep. Kumaha? Urang rek nanya, ari anu sok ulin jeung si Rohim, saya teh. Oh, eta mah Aoman. Oh, geus. Ya Allah, gampangkanlah segala urusan aku. Sareng lamun eta rezeki hamba, pasti gegewih deui. Tapi lamun eta rezeki hamba, mungkin ya jalan terbaik. Jangan hamba ya Allah.